kali dinya Neng Iis. Kanggo Neng Iis bakal panganten kanggo hidup geulis sing jantan pepeling. Hidup dipapak dibagiakeun ku mamahku bapa ngalakungan simbol di ais. Sangkan hidup eling kana purwa dumadi hidup di mendinya kawin di mananya asal. Tetelat cukang lantaran daya lian diugakeun ku mamah sinareng ku apa hidup duaan. Nu asalna tina kadeudeung jeung kanyaahna mamah sinareng bapa. Yang karung dinarahi mamah salapan sasila bina hidup. Kubrag lahir kalam dunia hidup dirawu dipangku di ais dina aisan nyata dina waktu harita nu disimbolkeun deui dina waktu ayeuna. Neng Iis di waktu harita dugi kawan cikiwari hakikatna hidup dididik di waris harti dina panjang jejehan. Jeung lain aisan didikan mamah sinareng bapa hidup duaan sangkan hidup jadi jalma anu bagja waduya salamet dunia ru akhirat. Salajengna eta aisan baris diecagkeun engke ku mamah sinareng ku bapa nu ngandung harti salami kamari hidup aya dina tanggung jawab mamah sinareng bapa dunia ru akhiratna. Sabada diangkat tikahkeun hidup dina dinten enjing tanggung jawab nama mamah sinareng bapa dilepaskeun dialihkeun ka jantan panutan hidupnya tana caroge hidup. Salajengna ngembat sinjang 7 lamar sadayana dugi ka Palipayun. Insyaallah sadayana sinjang dituju ngagaduhan makna filosofi nu sae. Tangtosna nu kahiji rumah tangga teh pada ibadah ka Allah diniatan ku niat nu ikhlas nu ridho karna Allah. Nu kadua bina kajian pangdoa ti mamah ti bapa sidareng ti sadaya kulawarga jembar hidup. Mugi sapapaosna hidup diwuku kasehatan ti Allah Subhanahu wa taala lahir sinareng batinna. Anu katilu geura tumbuhkeun sifat kasabaran, anu kaopatna kedah tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kalimana kedah muntang tuluy ka Allah Subhanahu wa taala kagenep pidulan ku hidup kalian maksud ngajalankeun agamana Allah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katujuh gesan rumah tangga hidup anu bagja anu waruya salamet dunya ru akhiratna kedah dipasieun ku katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Diawitan ku ngalengkahkeun sampean anu tangan disarengan ku ibu ku rahmatna dihaturana tiasa Bil Mustafa Beliau qasidana salajengna ugi di Palipayun pangapunten tim mohon disayogikeun palita di Palipayun pangapunten ku bapak dihurungkeun tadapi dinyalakeun eta lilin palita istilah ki Sunda mangga ku apana dihurungkeun ku Neng Iis di Jepang eta palitana sangkan jadi piuruk jeung pepeling kanggo Neng Iis bakal panganten hidup ayeuna aya dina mangsa lalagasan. Mangsa lagasan baris digentos dipungkas ku hidup ku bangsa rimbitan mangsana alam rumah tangga. Insyaallah dina pilimpangana bakal dicaangan ku hidayah pituduhna Allah Subhanahu wa taala. Disejaan diniatan ku hidup geulis dina dinten enjing pisan hidup sejak mungkas mangsa lagasan digentos ku bangsa rimbitan mangsana alam rumah tangga. Haturan mangga salajengna Neng Iis di pareuman eta palita. Sikap pohon alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna wargi sebut sadaya insyaallah baris dilajeng dina prosesi ngaras atanapi ngawasu sampeyan ibu mewah ramahna bakal panganten. Haturan mangga kanggo Neng Iis mayun ka payudang mamah. Salajengna haturan mangga ku hidup geulis diwasu sampeyan mamah sadacan di piwarang leureun haturan mangga ku hidup diwasu. Allah disarengan kumana anu ikhlas anu ridho Neng Iis sapertos ikhlas sinareng ridho nama mah hidup anu pantos ngurusan jeung ngabayuan hidup tiawit hidup di alam rahim dugi kang hidup luminjing di alam lahir ngalangkungan dampal sampean mamah nu hidup dewasa ayeuna hidup geulis di urusan jeung dibayuan disarengan kumana anu ikhlas anu ridho karena Allah sabab geuning Gusti Rasul sallallahu alaihi
walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridona Allah dina ridho ibu biwahrama hidup. Mun kitu keneh bendugna Allah dina bendug ibu biwahrama hidup neng iis. Sing yakin di palargo hidup dina abahan rumah tangga hoyong aya dina ridona Allah. Adalah sumberna aya di ibu biwahrama hidup. Sabali Gusti Rasul ngadugikeun al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sumberna kebahagiaan anu hakiki aya dina handap undang para sampean mama. Nutu boleh ngandung harti aya dina ridho tinu janten ibu biwah ramah hidup. Depeli sahwangian sampean mama sangkan jadi piwuruk rejeng pepeling kanggo hidup gelis salalamina kedah gaduh laku jing lampah oge akhlak hidup anu sae kanu janten ibu biwah ramah hidup. Ieu kapayeuneun Bapa. Ngali kapayeuneun Bapa neng. Aturan mangga kulidah ke awasu sampean Bapa. Apa sideuk ka awasu sampean Mama. Alal hadi. Teu boleh sami sarengan ku hidup geulis kumanah anu ikhlas anu ridho karena Allah. Sapertos ikhlas sinarang ridona Bapa hidup anu sami-sami ngurusanan jeung ngabayuan hidup yawit hidup lahir ka alam dunia dugi ka ayeuna hidup rek leupas tina sarua asuhanana. Tetela geuning ngalangkungan perjuangan Bapa, ngalangkungan pengorbanan Bapa anu bela hemandeudeut turnya akah hidup. Sing embut ning iis nu dipalang ku hidup tangtos dina abahan rumah tangga hoyong aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Hamo ridona Allah lumungsuh saupami daya ridho tinu janten ibu biwah hidup. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridona Allah dina ridho ibu biwah ramah hidup. Pon kitu keneh bendugna Allah dina bendug ibu biwah ramah hidup. Ieu pacaran kasudahanna haja santan jadi piwuruk rejeng pepeling kanggo hidup geulis salalamina hidup rek mamapti diri ka Gusti Maha Suci. Ugi kumaula anu janten ibu biwah ramah hidup. Cekak mohon neng. Mangga dicarak deui anu teh ilap sampean apa. Sareng sina ku hidup dielap digaringan sampean apa lajeng ugi dilisah wangian. Anu insyaallah teu boleh ngandung harti piwuruk rejeng pepeling kanggo hidup. Kadang-kadang laku jeung lampah ugi akhlak hidup anu sae anu seugit sapertos seugit ngalisah wangi. Sangkan hidup ge samulang tarima jeung ngabahagiakeun kana janten ibu biwah ramah hidup. Mundut widi ti Neng Iis kana janten ibu biwah ramah. Oge neda dihapun tentang tosna ti Neng Iis kana janten ibu biwah ramah. Sakedatan Neng Iis sadajan hidup kendali santur wak cakap papasinar ka Bapa. Pangapunten panangan anu tangan nyepeng kana panangan Mama. Lajeng anu kiwana nyepeng kana panangan apa? Kana panangan Bapa nih. Salajengna pangapunten Neng teuteuk heula ku hidup pameun teu Mama. Tingali heula ku hidup rarai Mama. Sami ku Mama kieu teuteuk putri kadeudeut Mama. Teras teuteuk Neng ku hidup pameun teu Mama. Disarengan ku geget pameun teu nu deudeuh turnya Mama. Bari teu boleh bayangkeun ku hidup geulis dina sawatara mangsa anu geus kaalaman. Ieu Mama hidup anu kantos beureuyeungan ngandung hidup salapan sasih lahina. Mama anu kantos kahesean jeung kacapean alatan hidup. Paripaosna Mama hidup nyanyi ge lain nang karat salah. Hidup jadi jacana kurat dikantunkeun mah asa piraku. Nang Iis karipuh Mama kacape mawah teu cukup dugi ka dinya. Dina nalingana hidup rek lahir ka alam dunia Mama hidup ulah guling-guling gasahan rek kalahirkeun hidup karipuh biaya karep nyeri anu luar biasa. Tapi Mama teu alal teu subah ikhlas hidup karena Allah. Bahkan aya dina emutan Mama waktu sarita kumaha. Sangkan hidup lahir ke alam dunia salam. Dina kaikhlasan Mama jeung Bapa jumerit ka Gusti Maha Suci ngeundak ka Allah nu Maha Kawasa.
hayang hidup lahir ke alam dunia kalayan salamet cipari basana kajin mamah kenah ngorbankeun nyawa nu penting hidup lahir ke alam dunia salamet. Alhamdulillah rabbil alamin neng doa mamah doa bapak diijabah ku Allah hidup lahir ke alam dunia salamet pon sami mamah dinya kitu keneh katu rasakeun jeung rumasakeun ku hidup geulis ayeuna atuh tetela geuning ka Cidagung jeung luhungna pengorbanan mamah keur ngalahirkeun hidup keur ngurusanan jeung ngabayuan hidup keur ngadidik ngawaris harti hirupkeun hidup geulis deukeut ku hidup mamah anu sakitu ge lakeman deudeuh keur nya ka hidup dina dinten enjing ku hidup baris dikantenkeun rumah tangga neng tos dugi ka mana hidup ulang tarima ka mamah tos biasa masrehan naon neng di ka dinten ayeuna teu aya hampura jeung doa ti bapa mangsa nu ayeuna neng Iis mangsa nu kacidasaina kanggo hidup kedan lisan waca ka mamah sireun ka bapa geura suhunkeun ku hidup widina geura suhunkeun ku hidup doa restuna ti mamah ti bapa geura suhunkeun ku hidup hampurana ti mamah ti bapa aturan mang mama sedang apa yang Iis Allah ridha ya Allah ya Rahman ya Rahim Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih Gusti hapunten dosa abdi hapunten dosa ibu rama abdi pikadeuk-pikanya ahli ibu rama abdi Gusti sapertos asih ditujing nya ahna ibu rama abdi ka abdi Gusti Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin amin ya Allah ya rabbal alamin cekap pohon alhamdulillah rabbil alamin salajengna neng ayeuna mamayun ka mamah lungkur pangapunten mama hoyong di Jepang gamis neng Iis ku mamah duanana di Jepang duanana di Jepang ku duanana mama lajeng disun ku mamah taarna bari jajabkeun ku doa mamah disun taarna mamah jajabkeun ku doa mamah alhamdulillah salajengna neng ngesut gamis mamah neng duanana kanan kiri lajeng dipeluk dipeluk neng mamah salajengna saged payun ka apa neng
Bapak di Jepang Damisa lagen di Sunta Arna gejapkeun ku doa sapiasa Bapak. Alhamdulillah rabbil alamin. Lagen di Sun Damis Bapak dua nama. Lagen di peluk apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Salajengna mangga dideukeun ku apa nanti. Alhamdulillah rabbil alamin. Salajengna disagedengeun mamah sinareng apa neng. Alhamdulillah rabbil alamin. Katingali hadir keluarga jemaat kita. Mangga lajeng kita pangan anu sanes. Rombal bawaya Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal bawaya Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal bawaya Astaghfirullah